Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan Mang anu judulna Kucrit. Mitra kaum dangu sumanganyangakeun upami telepat hanca nukatuna waktos dinten kamari teh parantos dugi ka tuh mau lamun ayeuna urang ka itu deui belah. Urang jangan itu sugan we kapangi milik urang gitu tah buat nyelap dina batu atau kumaha. Yuk. Cep mah betna kabida-bina teuing belegug deui. Apan urang geus di dieu mah meureun si Utai oge buru-buru nyokot eta duit anu ragrag da pasti mah apa lebah mana ragragna. Larasnya mitra dugi kadinya kumaha terasna ira lampahan kuciri teh mangga urang teraskeun. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu antuk namah jadi rebut catur atuh mikiran kumaha carana sangkan duit bisa kapanggih deui. Padahal anu sok sabenerna mah manehna ge geus bisa ngira-ngira tangtu duit nama geus kapanggih deui ku Utai. Nya upama seug teh mah memang harita teh duit naragrag tangtu Utai teh meureun neneangan eta duit kalayan geus kapanggih mah terus we Utai teh balik. Kumaha teh mau ya kadang-kadang duit lah ai si lain duit teh duit naon buruhna ya apaan we ngajeng dohing apaan geus ngalaksanakeun tugas. Nah mana duitna apaan geus ya perskotna mah ngada mah ya tuh perskot tungkul mah ari sawareh deui mana apaan cek dewek oge lamun hasil si lain duaan bakal kabagian deui kitu ai teh ayeuna teh hasil rek kumaha coba aya dewek kudu mayar ti mana ya mau dewek oge ngarti euy memang duit mah teu hasil tapi cike atuh sing aya parasaan euy mana ieu tingali dewek ieu natarang nu sigede kieu coba eta si Turji eta tingali kanyungin kitu cike we itu tamahan saeutik mah lah karena dah memang teu hasil dalin hayang minta gede kan ieu we keur ubar. Ari duit teh duit di mana dewek teh apaan duit dewek mah dibikeun ka si lain dipake paraskot cep bayar tah urut ngajenol tah jeung nyuhid ceuk mo kalah kanitah mayar ka cep bodin ya baelah kukuring dibayar lah. Ieu mah jadi rugi teu puguh we duit jadi beak euy hasil henteu ya salamar sawang ya tuh cep mendingan sakieu pisan mendingan salamar atuh imah mah bisa keur ngubareng-ngubaran acan atuh kira-kira we atuh lah mun salawar kieu ya kumaha lamun ieu bibir kuring kudu di koperasi nya mending ngasupkeun ka koperasi we ngarah menang SHU kalau si lain mah tuh Turji lain koperasi di operasi meureun eta lah nya kan bae isuk deui da teu moal duit eta mah ge sajajan ieu keun isuk tambahan deui. Cek cep bodin atuh teu bisa kumaha Kidoheng jeung Turji teh narima we eta duit salamar sewang di cep bodin. Kulantaran waktu teh nyedek ka wanci janari tangtu bae maranehna teu bisa lila-lila aya di dinya kudu buru-buru init ningalkeun eta tempat. Nya antukna mah Utai teh mere putusan sangkan Kidoheng jeung Turji mah balik buru-buru kalayan diomat-omatan kade ulah geruh lamun teh mah isuk ka iburkeun aya rampog deui tak kitu euy sabab ieu teh pasti si Utai teh bakal carita ka sararea ka urang lembur lemah wungkuk si lain duaan api-api teh nyaho we pokor mah ieu mah cicing we si lain mah heleuy moh euy megat kali mah ieu mah kumaha ieu upamana eta duit teh ku si Utai teu kapanggih nya tuluy masih keneh aya di ditu atawa sagoreng-gorengna ieu mah manehna nyangka ka urang duaan waktu manehna keur gelut duit naragrag tuluy dicokot ku urang duaan bisi manehna ngajarkeun ge ieu bisi manehna boga pikiran wah pasti eta api-api cenah ieu
pasti duit teh dibawa ku urang duaan. Kumaha lamun gitu? Hah? Heudinya euy. Aduh, tering terdo ya. Aduh, si Utai anu pinter aing nu bodoh deui wae ya. Ada si lain mah dikukut bodoh teh mo. Nya aduh kumaha lamun kitu atuh euy. Aduh. Mitra kaum dangu geus bingung deui bae pikeun mo kumaha akalna lamun teh mah sakumaha cek diomongkeun Cep Bodin teh memang kitu kaayaanana. Tapi lain oge si emo atuh memang sok loba pisan akalna ngantara make jeung jejeuhan. Gampang lah soal kitu mah. Perkara sipil nu kitu mah perkara sipil. Kan bae da geus bukti ieu mah. Urang teh lain duaan tapi tiluan jeung si Utai. Jadi urang teu meukeun we ka si Utai. Da manehna nu moal duitna, apanan urang mah ngan saukur nganteur manehna hartina balik bareng jeung manehna. Manehna anu geus di agan muat mawa duit, ku urang dianteur. Kitu balik sekalian naik balik, dibarengan kitu tah. Tah ayeuna aya kajadian anu ngarampog, apan duit mah di si Utai lain di urang. Salahkeun we si Utai naon esena. Si Utai nu nanggung jawabna pan maneh anu mawa duitna. Nah atuh make cileureun. Kumaha lamun ceuk si Utai teh naha cenah atuh make aya rampog. Da lamun eueuh rampog mah moal leungit duit teh. Ceuk ti doheng milu cacarita. Si laing mah doheng. Tong ngalilir sirah dewek sabisa digablog dewek. Ieu teh lain waktuna heureuy euy. Perlu dipikirkeun ye. Nah dek oge dipikirkeun mah tadi sama mehna urang dek ngayakeun ngarancana kieu. Tah eta mah dipikirkeun teh kumaha lamun kieu. Apaan geus kajadian? Nya tah ayeuna dek kumaha? Si laing mah balik. Balik si laing mah ngalilir kana sirah dewek kieu. Balik ya. Ieu dah. Cek emo tungtungna mah jadi nafsu mo teh lantaran memang karasa lieur keur sadirieun manehna mah lantaran anu dituju na manehna mangan kauntungan bae. Sanajan ayeuna kasebutna memang teu meunang untung, tapi tetep manehna hayang boga untung teh tina panyangka warga ulah nepi ka fitnah deui atawa katudingan deui ku warga lemah wungkuk. Upama seug diiburkeun deui aya rampog kalayan duit teu kapanggih atawa teu kabawa ku Utai, malah sok sieun jadi nyangka ka manehna duitna dibawa ku Mo jeung Cep Bodin. Karena pasti urang lemah wungkuk teh moal percayaeun deui ragrag we kapercayaanana ka manehna. Kitu nu dimaksud ku Mo teh hayang kasebutna manehna bebela pikeun warga lemah wungkuk anu can dibayar hasil gaweana. Tah ieu tujuan anu utamana ti Ki Mo teh. Hal ieu teh oge pikeun ngabelaan CS na nyatana Cep Bodin. Apan duit anu ti heula keur babayar keur urang lemah wungkuk teh beak dipake kieu-kieu teh ku Cep Bodin jeung ku Mo pisan. Apanan nepi ka ledis na. Mitra kaum dangu tungtungna mah Mo jeung Cep Bodin nyieun putusan, nyieun kacinekan. Gitu tah Mo. Jadi lantaran beunang disebutkeun urang teh aya untungna ye. Nepi ka teu jadina eta duit kabawa di urang da lamun jadi marek dikumahakeun eta duit. Kumaha tanggung jawab keur urang lemah wungkuk? Pasti urang-urang keneh nu bakal karugian mah. Nya hatina geus moal dipercaya deui ku urang lemah wungkuk anu tangtuna bakal kadengieun ke ku wadewek. Kumaha lamun kitu? Wadewek teu percaya deui ka dewek cik kene kumaha? Deui nya euy. Nya Cep dina kitu mah. Tapi kira-kirana yakin moal yen si Utai mawa eta duit, hartina duitna dibawa ku Utai. Apaan sidik manehna teh waktu keur gelut teu mawa duit, duitna teh katingali ku urang. Nya nu matak cek dewek mah cek pamikiran dewek supaya urang ulah kanyahoan yen ieu teh KBG rancana urang. Kumaha lamun urang datangan deui Utai urang tanyakeun bari sakalian ngabejakeun teu kabrik kitu tah anu ngarampog teh. Itu kal kacapena we. Seolah-olah urang teh bebeja ka Utai gitu yen urang teh teu hasil ngabrik. Terus nanyakeun perkara duit. Tanyakeun we nah ka mana eta duit? Nah aya atau eueuh?
urang jelaskeun we ngara urangna tenang ieu lamun kitu heug teh mah ku utai teh dibawa ku urang teh dibawa saha nu mawa cingan tah ieu nu kudu dipikirkeun ku urang teh mo ieu teh penting ieu lantaran bakal pikumaheun teuing ulah dewek euy ngamekna geus 2 kali cenah. Mitra kaum dangu kitu diantarana putusan ti Mo jeung Cep Bodin nu akhirna mah mupakat wae yen Mo jeung Cep Bodin rek ngadatangan deui ka imah Utai isuk bae cenah pabeberang rek ngayakinkeun naha duit teh dibawa ku Utai atawa memang Utai teu mawa kalayan eta duit teh leungit bari sakalian rek nyieun pianel yen manehna geus ngudag eta 2 rampog tapi teu kapangi. Atuh geus mupakat kitu mah bring wae ieu nu opatan teh gancang-gancang mulang lantaran waktu teh geus rek nepi ka waktuna janari. Mitra kaum dangu tah ieu urang singket deui ku Mang Barna nya mitra. Isukna pabeberang nyatana Utai jeung Bicioh keur guntreng deui bae ngobrol pang-pang nama Bicioh ngarasa kareurewasan lantaran Utai mawa duit anu sakitu lobana deui bae. Nah eta duit teh duit ti mana jeung lamun teh mah meunang pamere ti saha ceuk pikirna Bicioh piraku meunang ladang digawe mah meuni sakitu lobana. Komo anu kasebut dengan ukur tutulung wungkul mah moal aya jalma anu muruhan sakitu lobana tak ieu kacurigaan anu jadi inung teh nyatana Bicioh nepi ka kasebutna teh kahariwangna sok sieun duit anu meunang teu puguh aya we kacurigaan mah maklum nu jadi inung sasata sok asak jeujehan ulah melengkung bekas nyalahan. Tah eta Utai kahariwang emak mah sok sieun ieu duit teh duit teu puguh nah hati mana meuni loba-loba teuing kieu. Mak pangapunten ieu sanes artos anu teu puguh margi ieu artos teh katampi ti Gan Muat. Ti Gan Muat nah duit naon atuh eta teh maknya meresen meni saloba-loba kitu sanes artos pameresen ieu mah mak nanging ieu artos anu sakieu seueurna teh nyaeta kangge bayaran anu teu acan dibalayar khususna urang lemah wungkuk kitu mah. Nah atuh geuning beti cekel ku Utai apan Utai mah lain geus teu digawe deui di Gan Muat apan Utai mah gawena di nya jeung Mamang Ajengan tapi nah eta duitna bet aya di Utai salaresna mah kieu mah eta teh darak-dak atuh ku Utai teh dicaritakeun pangna Utai disaur ku Gan Muat teh nyaeta perluna rek masrahkeun eta duit sangkan dibawa ku Utai antaran cenah waktu harita oge sabenerna mah duit keur urang lemah wungkuk oge sarua geus dibayar ti Gan Muatna mah ngan ku sabab Cep Bodin jeung Mo dipegat rampog di jalan nyaeta duit teh nepi ka leungitna nepi ka beakna ku rampog anu saterusna kanyahoan ku Gan Muat teh lantaran ku laporan ti Mo jeung Cep Bodin yen manehna geus ka roroncodan nyatana beunang ku rampog tah atuh keur gantina mah nyaeta dipasrahkeun ka Utai anu maksudna mah cenah hayang silaturahmi sakalian lantaran kabejakeun Utai geus datang deui ti panyabaan. Kabeh dicaritakeun malah kejadian ayana rampog oge waktu Utai balik nyatana dipegat ku rampog nu dipegat lain Utai wungkul kaasup cenah nyatana Cep Bodin jeung Mo anu harita bareng balik ti Gan Muat. Jadi ku Utai teh sakabehna dijentrekeun kanu jadi inungna ngarah jelas jeung kaharti tah kitu mah anu salaresna mah janten ieu mah artos sadayana ge nu ieu mah kasebatna teh sanes anu Utai sanes pamersen nanging ieu mah kangge urang lemur lemah wungkuk anu daftarna anu didamal teh tos aya ieu tadi
utai teh pan anjing-anjing ka itu heula ka Ki Edas heula naroskeun daftar anu didamel gitu mah tah ieu daftarna gitu sadayana anu teu acan dibayar teh malih Ki Edas oge bade ka dieu engke teh mah saurna teh da salaresna mah anu janten koordinatorna teh Ki Edas kangge urang lemur lemah wungkuk mah janten sagala rupiahna itu ieuna teh dipasrahkeun ka Ki Edas minangka wakil nanti lemur lemah wungkuk kegentosna utai teh gitu tah mah. Gitu kaharti atau lamun gitu mah utai nya mak mananya sote bisi eta duit anu teu pararugu ya syukur we ari nya mah gitu kade eta saeutik oge ulah daek nyongcai komo make jeung motong mah entong teu warantun mah da perkawis eta mah utai oge teh tak ieu mah ya kalaresan dipasihan amplop ya ti ganmu teh khusus na ieu mah kangge utai ceuk utai bari ngasongkeun amplop kanu jadi inungna pamahanan ti ganmu atuh geuwat ku bicioh teh ditampanan eta amplop teh bari langsung dibuka eusina amuing geuning ieu ge meni sakieu gede nah utai nah henteu salah ieu teh nah kumaha kitu mah utai reuwas nya ieu duit anu aya dina jero amplop geuning meni bener kieu ieu meni loba kade ke bisi pahili jeung anu keur ka urang lemah wungkuk maknya mak cobi ninggal mak ceuk utai bari nampanan deui eta amplop nu dibikeun ku bicioh sangkan dipariksa ku utai sangeus dititenan nya bae lumayan gede na duit anu dibahankeun khusus keur utai teh mak hari emak manawi teh ngalangkungan kanggo anu didaramel henteu mak teu sami ieu mah mung sakieu nya kaetang ageng oge alhamdulillah we atuh mak urang teh dipasihan milik deui ieu henteu teu sami mak ageng keneh ieu atuh nu kangge urang lemah wungkuk pan sabaraha urangeun ieu mah seueur nya atuh ari kitu mah syukur alhamdulillah we jazakallahu nyaan atuhnya dina kituna mah nya eta kimuat berehanana teh meresen ka hidep ge meuni sakieu gede na ceuk bicioh marah mai ayeuna mah pikiranana henteu sumpeg teuing lantaran asa bangblas geuning duit anu dibawa ku utai teh lain ajangan manehanana eta mah tapi keur para pagawe ti lemur lemah wungkuk atuh geus kitu mah leos bae bicioh teh kapawon sedengkeun ari utai mah keur ngitungan eta duit bari sakalian di amplopan keur saurang-saurangna satuluyna eta amplop teh diaksaraan diberengaran keur saurang-saurangna teu lila antarana torojol Ki Edas sakumaha ceuk janjina tadi waktu kedatangan utai minta daftar para pagawe harita Ki Edas geus anyog ka ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jawab ke dia, Das. Sok langsung ka dieu ya, di jero ya. Di dia, Das. Ceuk utai nitah Edas asup ka jero langsung bae pikeun narima amplop anu aya di utai. Anu saterusna gancang wae Ki Edas teh asup ka jero hampura teh rada lat ya nya teu naon-naon tuh Das ayo ya daftar-daftarna geus cocok malah duitna oge geus aya dina amplop ya jadi tinggal naon kitu mikeun ka saurang-saurangna lantaran geus diberengaran teh hiji-hijina ya syukur atuh teh pasti geura warga teh bakal barungaheun ya lantaran itu didago-dago pisan teh ngan ieu Edas teh rek ditanyakeun teh kumaha tah perkara ieu chatbodin gitu teh jeung si moho teh apan maranehna ngudag grampog teh nah kira-kirana engke moal jadi pertanyaan dume ieu duit pan aya di utai kalayan langsung ku Edas ayeuna dibagikeun nyata da eta mah bongan salah sorangan waktu harta teh kuring teh rek mere nyaho ka manehna yen duit mah aya gitu ngan mainna kalah-kalah lumpat jika nama hayang buru-buru kapanggih beureun eta rampok teh maksudna merek disusul seksangkaan mau jeung cebodin mah ieu duit teh
di benangku rampok gitu nu matak disarusul oge. Cek utai teu nemongkeun boga hate goreng Kak Mo jeung Cepodin teh sangka anana mah halus bae utai teh. Angna teu diterus terangkeun teu dabongan harita utai rek carita kalah kaburu lalumpat. Kitu cek utai kaki edas. Yang iya detai anu jadi pertanyaan teh nah make dipasrahkeun ka utai gitu henteu kumaranehna we dibikeunna teh nya duka teuing atuh eta mah das lantaran utai mah disaur ku ganmoal teh nya tah hayang silaturahmi bari sakalian cenah mi HP duit keur urang lemah wungkuk alah sakalian cenah atur-atur ku utai da ieu daftar namanya cenah pan aya di edas gitu tah das. Ya hari utai pan kesebut nage keamanatannya ditepikeun we sakumaha mistina malah waktu kejadian aya anu ngarampok oge nya di perjalanan eta teh geus di sasahatkeun ku ganmoal teh kade cenah sing hati-hati eta mawa duit lantaran ayeuna teh cenah keur genting loba rampok apan cenah duit anu keur urang lemah wungkuk ge teh heula teh aya nu ngarampok waktu dibawa ku Mo jeung ku Cepodin. Gitu cenahnya ada dongengna teh Ceki edas kalah kaseuring ngadenge eta carita antiki utai kitu teh. Nah hadas make seuri. Rampok dini. Sing apal kana jurus atuh tai. Sing apal kana jurus. Eta mah jurus si Mo kajanting kumaha oge sok. Wanita rohan lah. Keke rada teu kaharti ya. Anu dimaksud jurus si Mo teh kumaha kitu das? Nya jurus nyeun pianel eta mah si Mo nyeun jurus pianel yen manehna jeung Cepodin dirampok lebah dinya padahal nu sabenerna mah teu eta teh eueuh rampok eueuh di mana kalemur Cilisung jeung kalemur lemah wungkuk maka jeung aya rampok eueuh tiba heula oge eueuh eta mah rekayasa eta mah omongan si Mo jeung Cepodin yang dipercaya ye tai bisa teu nyaho mah eta duit teh cek beja mah beak di tempat pamainan di tempat kiu-kiu tuh di ditu tuh di warung si Ami sok di dinya ngadon kiu-kiu nate bari ngahelaran si Baretea geuning heueuh awewe urut pangacakan sarerea leuheung mun lengoh mah eta awewe teh si Baret teh da boga salaki eta teh boga salaki nya nu kasebut si Baret teh teuing sangarana eta boga salaki nah aja ku salakina dikaryakeun da kitu salakina ge pagawena teh ukur di pamainan we astagfirullahaladzim eta nepi ka kitu nanya marukan aku mah dasar atuh euy matak euy cek edas oge eta mah jurus si Mo atuh jeung Cepodin hayang dipianel kitu tapi pan das waktu kuring balik bener euy aya rampok malah eta dua rampok teh diraponan ku Bodin jeung ku Mo nepi ka galunganana dua nana teh atunya kapaksa we utai oge jadi milu galungan lantaran nyata pikeun nyalametkeun duit gitu maksud deh gitunya jadi bener aya rampok ari ki edas puguh bener malah dilawan ku kuring oge malah nepi ka dicirianana ku kuring mah nusa urang lebah tarangna nusa urang lebah bibirna jeung irungna teu kaharti atuh tai euy lamun kitu mah nya mah aya rampok jadi yakin yen utai teh nepi ka gelutna jeung eta rampok nyaan das huleng atuh ki edas teh ngahuleng lamun kitu mah boanya rampok dia ayana tilila kitu ratengan serenge weh ki edas teh nyerenge deui tai kapanggih eta mah teu kudu ringrang soal rampok eta mah teu kudu ringrang kapanggih ayeuna mah kapanggih teh kapanggih kumaha gitu das geus pasti eta oge sarua jurus keneh jurusna si Mo eta teh semua salah sabab kieu eta teh tai moal samangsa si Mo jeung Cepodin hayang buru-buru nyusul eta rampok lamun lain eta rampok teh CS manehna keneh nya kasebutna babaturanna keneh lah si Mo teh atuh kayak babaturan keneh asa kurang kaharti ya lantaran waktu gelut teh da gelutnyaan atuh nya sel diteungeul biasa bukbek nepi ka digulungna atuh manya jeung babaturan kitu tai bisi teu apa
Eta mah model urang we keur latihan. Geuning ari urang keur dicoba ku Bahwikat mah kumaha? Nya geuning urang ari keur eta ari keur arulin, antara Utai jeung di dieu pan biasa bukbek dinyakeun. Tapi das, apa eta mah keur latihan. Nya keur latihan. Tak eta oge manehna nganggap we yen manehna teh keur latihan gitu. Jeung babaturanna eta teh bukbek gitu teh. Oh, teuing atuh lamun kitu mah nya, das. Cek Utai api-api teu apa. Yen eta teh babaturanana keneh. Sabab anu sabenerna mah Utai ge apaleun yen eta teh pasti babaturanana. Naon sababna? Kasebutna ge Utai teh apan Utai ayeuna ngan manehna teu geruh. Lantaran sagala rupa oge kudu bukti heula. Jadi saacana bukti mah Utai teu daekeun nyangka kitu bae. Sabab hal eta teh dikanyahokeun tina implengan geteran batinna Utai. Anu saterusna deui ayeuna meunang beja ti Ki Edas yen pasti cenah eta mah CS na Mo jeung Cep Bodin. Tatu ari geus ngadenge kitu mah ti Ki Edas Utai teh ayeuna beuki yakin kana geteran batina sorangan. Yen memang eta dua rampog teh anu megatan manehna ngan ukur nyieun pi anel wungkul sangkan dipercaya. Da pasti anu sabenerna mah eta teh masih keneh baladna Mo jeung Cep Bodin ngan dihareupeun Ki Edas mah henteu wani nembongkeun yen eta teh nya babaturanana lantaran hayang yakin heula. Tah kieu tai, ye ayeuna mah nya keun we lah. Geus kajadian jeung duit napan salamat. Ayeuna mah jempe we urang mah keun antep manehna hayang nya kumaha. Ngan ayeuna urang kieu. Tadi cenah cek Utai yen eta dua rampok teh ku Utai di Cirian. Tak ayeuna urang tingali di antara CS na nya CS na si Mo teh anu duaan teh anu di Cirian ku Utai teh sing saha di antarana. Jadi maksud Ki Edas kumaha ye? Kieu maksud dewek teh tai urang teu kudu ribut. Keun mae lah lantaran apan duit mah salamat. Atuh saterusna urang buru-buru bagikeun luyu jeung daftar nu aya bayarkeun buru-buru. Tah biasana heueuy mah kabiasaan si Mo lamun sagala rupa teh sok hayang katingali yen manehna nu boga jasa. Pasti si Mo teh bakal cacarita kumaha ari Edas? Pasti si Mo teh bakal asa pang aingna, asa pang akangna, asa pang boga jasana gerapek dedengekeun. Pasti manehna ngomong cenah ieu duit anu geus dibayarkeun teh eta teh jasa manehanana. Itu menang ngadongsok ka agan muat ka ditu. Malah di jalan teh dirampok giuk. Pasti bakal gitu eta teh. Tak eta teh urusan kitu teh geus kasaguan ku dewek mah tai. Si Mo atuh ari teh teh. Oh, kutan teh kitu das. Heuh. Malah ye Utai bisi ilaing hayang nyaho eta si Mo kukubukna ka urang dieu ka urang lemah wungkuk majarkeun teh mah cenah rek dipulung minantu cenah kugan muat teh kitu. Da eta we cenah lamun teh mah Nyi Mumun aya kaperluan ka mana-mana teh menta diaanteurna teh ku si Mo. Nya cenah si Mo teh da mimitina mah da ukur nganteur we wungkul cenah teu boga pikiran naon-naon. Teu dongengna ka dewek kitu. Teu boga pikiran naon-naon. Ngan Nyi Mumun cenah montel-montel we ka manehna teh ka si Mo teh. Ke das asa teu kaharti ieu teh Nyi Mumun mana ieu teh? Si lain masuk api-api wae atuh tai piraku teu apa. Nyi Mumun anak Nagan Muat. Lain anak Nagan Muat mah ngaranna teh Neng Gege. Ayeuna eta mah ngaran nu ayeuna ngaran anu ngetren cenah eta teh. Ayeuna mah Nyi Mumun teh diganti ngaranna jadi Neng Gege. Geurapi kasabeleunana eta si Mo. Ari geus amon, amon sorangan manehna. Mun keur digalawe teh manehna mah ngan hahariringan we, bari ngontrol teh. Nya tetemangan
Kasabaleunana teh hari ringan kumaha batur digawe da mana makalah ka penyonyo menyanyi ari ngalagukeun teh ngaja ditarikeun ngarah ka denge ku sararea laguna teh kieu neng gege pujaan ngo neng gege mo hayang papang hayang tepang nu ngobrol kalah ngawi upami teu aya pamengan langkung sae yu urang silih puntangan nah bet ngaco geuning laguna ge neng gege pujaan mau neng gege mo palai mo aku dasar nyanyi gitu cek utai tungtung nama jadi seri neng gege jadi nyimumun jadi neng gege edas mah euy lah geus ganeng baribin ngadengen lagi betul tembangan teh kitu geuning ieu mah upamana upamana ada teu bisa uing mah eta mah lagu karangan uing we gitu sairna mah teu hafal uing mah kitu eta teh tay bisi hayang nyaho mah eta agulna amun soranganna lah mun ieu sugan mah lamun geus nyaritakeun neng gege da eta we lamun sakalieun di dieu teu boga udud heugayang udud kabeneran aya si mo da ngolo teh gampil atuh geus eta mah bawa ngobrol we ngeunaan kumaha neng gege teh ayeuna eta teh cacaritana euy panjang ngobrol ke Nyi Mumun teh kieu wah geus di kitu mah geus di kieu mah diobrol-obrol teh teuing nya jeung henteuna mah atuh sok rokok teh euy meuli rokok teh sabaraha bungkus atuh si eta teh kalakuanana da ieu teh jeung dununganana har sarua deui bogoh ka Nyi Mumun nyalain ka Nyi Mumun cepodin mah nya atuh kadulurna kasebutna ge meureun ka Nyi Mumun mah kapilanceuk paling geus kasaha tuh cepodin mah keukeuh hayangna teh ka Nyi Romlah apa Nyi Romlah mah kaden ucup malah cek nurutkeun beja mah das kareh ditanyaan eta teh ditanyaan ku saha ditanyaan ku Bicio nah bet ku indung di dieu nya ku bapana atuh ku Gan Lurah heureui we atuh tay sugan teh mah trek jadi ku ente gitu Allah sok mamawa anu ti heula atuh das eta mah ti heula heueuh sarua memang utai ge naksir ti heula mah tapi pan ayeuna mah beda deui kesebutna ge ka anak dunungan teu naon-naon ka anak dunungan ge buktina geuning eta si mo geuning cenah rek dipulung minantu ku Gan Muat sanu nyaho atuh utai oge dipulung minantu ku Mamang Ajengan Mukmin hayo mitra Ki Edas nyarita kitungan gebegana hatena utai nepi ka ngagebeg lantaran piraku deui cenah upama teh mah kitu tapi lamun merhatikeun ayeuna robahna bubuden Nyi Romlah ka manehna memang bet asa barareda siga-siga anu neuneun hate ka utai teh bari jeung sok padahal utai mah teu naha teu nihi dina harti geus mopohokeun kana naon anu kungsi dikertegeun dina hatena yen manehna miharep bogoh kacida waktu harita ka Nyi Romlah teh tapi apan eta parasaan teh teu bisa laju lantaran aya kabejakeunana yen Gan Lurah Juber teh rek bebesanan jeung Mamang Ajengan Mukmin nyatang tuwe bakal diamprokeunana Den Ucup ka Nyi Romlah tah sanggeus meunang beja kitu mah utai teh mundur teratur teh lantaran heuda kasebutna ge era atuh anak cacak kuricakan make jeung mika hayang ka anak anu beunghar komo anu kasebut anakna Mamang Ajengan mah asana teh bet jauh tanah kalangi tapi eta parasaan manehna neuneun hate ka Nyi Romlah bet kanyahoan geuning ku Ki Edas oge yen sabenerna mah utai oge aya karepna neuneun hate ka Nyi Romlah
Atuh ayeuna nyiromlahna kitu deui jiga anu neuneun hate jiga anu kasengserem ku utai da eta we lamun sakalieun dititah kuno jadi bapak anak pikeun nyusulan utai teh manigiak pisan teu cara bareto make jeung aluman alimen komo make jeung semu beketut baeud mah tah ayeuna mah kitu kaayaanana nyiromlah ka utai teh bari jeung sok padahal utai mah memang kasebutna teh nyaho di harga diri manehna para ieu ngalayanan kitu bae ngan ukur sahinasna. Tungtungna mah jadi lucu euy. Ari lucu teh lucu kumaha das? Nya lamun teh mah kajadian bet asa dina lagu geuning euy. Nu kieu teh geuning laguna teh. Lah eta geus rek ngalagu deui wae. Cicing hitung-hitung hiburan we pedah menang duit ieu. Kieu laguna teh ye. Romlah bogoh ka utai, utai bogoh ka mumun, mumun bogoh ka utai, si emo bogoh ka mumun. Romlah bogoh ka utai, den ucup bogoh ka romlah. Cepodin bogoh ka romlah, romlah mah bogoh ka utai, emo bogoh ka mumun, mumun mah teu naha nihi, si emo kacing cirihi, teu kuat ningali mumun antukna ka kanang sapi. Najik-jik kanang sapi. Nya tah bakatku teu kuateun tungtukna melumpat ke kanang sapi. Edas we ari ki edasnya mitra kaum dangu heureuy wae. Aya teu interupsi. Hantum we tetembangan teu be aku tembang ye dongeng teh. Mitra kaum dangu waktu ki edas keur tetembangan teh anu nyebutkeun cenah mumun bogoh ka utai, utai bogoh ka mumun. Yo tretet teh kana hatena utai teh make jeung aya geteran rasa. Di mana eta geteran rasa teh kungsi oge karasa waktu utai keur aya di bumina gan muat teh. Nya waktu keedas nyebutkeun utai bogoh ka mumun, mumun bogoh ka utai. Sakolepatan beungeut Nyi Mumun kagamar deui ku utai dina waktu ayeuna. Anu memang ayeuna mah Nyi Mumun teh ceuk tadi ge geulis. Paingan atuh si emo nepi ka kaedanan Ambon sorangan. Cenah pajarekeun teh mah rek dipulung minantu ku gan muat. Da memang jeung nyana Nyi Mumun ayeuna beda jeung Nyi Mumun bareto. Apan kungsi dicaritakeun sabenerna mah Nyi Mumun teh geulis ti bareto oge ngan pedah we dina dangdanan rada kasilep ku Nyi Romlah. Da kasebutna oge atuh Nyi Mumun waktu hari teh mah jalma sangsara, bapana ge pan loba hutang, hutangna hampir diunggal pengkolan, kabeh warung geus pernah kaanyukan ku nu jadi bapana teh. Sedengkeun ari nu jadi dulur-dulurna pangpangna mah dulur nu jadi bapakna anu kasebut baleunghar, tapi apan dina waktu harita mah tara ieu aya nu ngareret ka Ki Muat teh. Nya kasohorkeunna mah Ki Muat teh turunan jelema jegud. Da memang jeung kanyataanna dulur-dulurna mah leuwih ti heula balaleungharna teh upamana wae bapana Cep Bodin. Oh kasebutna adi na pituin Ki Muat. Apan boga kalungguhan jeung raja kayana beuki namahan lantaran katamahan ku meunang warisanana tinu jadi pamajikanana eta bapana Cep Bodin teh. Tapi apan ayeuna mah saha anu teu wawuh jeung Den Muat alias Ki Muat. Dulur-dulurna, sobat-sobatna, tatangga-tatanggana eueuh nu muat ka Ki Muat mah ku kabeungharanana. Tah ku kabeungharanana ieu tangtu wae hirupna Ki Muat jeung bojona katut nu jadi anakna teh tangtu wae kana robahna
mematak teu aneh lamun teh mah Nyi Mumun anu cenah ayeuna mah ngaranna teh geus digenti jadi Neng Gege robah sapisan. Da memang geulis ayeuna mah atuh keur salemur lemah wungkuk mah moal aya anu mapakan we ku kagelisanana Neng Gege alias Nyi Mumun. Nah kalangan ulang tay. Ya dah berang ting bisi daraguan ya. Ya duit ku edas ditarimanya. Kalayan ku edas rek langsung ayeuna di hanya dibikenan we ya karunya ya geus ngadaraguan. Lah pasti haratoheun ya. Nyanyak gitu we atuh eta mah edas pek kuring mah masarakeun ka edas. Omat kabeh ieu kudu kabikeun jeung deui upama teh mah aya anu can katuliskeun bisi anu kaliwat nya eta mah kari edas nyarita we ka Utai. Teu tah teu. Eueuh nu coceng kabeh oge geus katuliskeun ngan iwal tina daftaran eta anu bayareun mah gitu. Da anu sajen-sajana mah eueuh deui ti urang dieu mah urang lemah wungkuk mah ngan eta naha teu aya ieu maksud teh kieu teh eueuh deui bejana iraha-irahana rek ditulikeun deui ieu pagawean teh lantaran dah da katingali meureun ku Utai oge da can rengse ieu teh kitu pan dieureunkeun heula. Onaman atuh euy lamun pagawean di tuna-tuna kieu mah beres-beres nah tak kitu nah eueuh bejana gitu ti agan muat. Oh hadas perkara eta mah memang gan muat teh nyarita naon-naon jadi gan muat teu cacarita ngeunaan eta. Atuh anu satuluyna pan ieu mah lin tanggung jawab deui Utai atuh. Pan aya emo jeung Cepodin eta mah kali nanyakeun ka Cepodin jeung ka emo atuh. Heueuh nya nyakeun atuh. Tak gitu we tuh tay permisi we ya lantaran perlu dibagikeun ya nya jungjung atuh lain ngajurung laku ya mana si Bibi ya rek permisi we ya. Har itu nah bade ka mana heula atuh jang edas ari taeun teh kelanan apan itu keur nyangu heula Bibi teh sawes bi lah ya da ieu periogina mah pan ieu urang bagikeun ayeuna nya jungjung atuh karunya bisi di daragoan makaning ku geus lila pisannya mun Bi lah gitu. Tay Bi permisi ya. Assalamualaikum. Atuh waalaikumsalam cenah ceuk bicioh katut Utai leos bae ki edas ngaleos turun ti imahna Utai anu saterusna rek ngabagikeun duit ladang digawe anu geus dibayaran ku gan muat kalayan di PHP-keun duitna ka Ki Utai. Mitra kaum dangu cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun deui ngeunaan emo jeung Cepodin. Harita teh aya di setengahing perjalanan manehna rek nuju ka imahna Utai deui. Ari maksudna mah nyaeta meureun rek nanyakeun tina perkara duit naha duit teh salamet atawa henteu na jeung boga maksud anu sejena deui pangpangna mah manehna rek ngabejakeun yen cenah waktu ngudag eta dua rampog teh teu beunang kalah ka nyamos lantaran eta dua rampog teh geus teu kasusul tapak-tapakna acan kitu rek dodongengna ka Utai teh ngarah di pianel neng nong pohara nya mitra dugi ka dieu heula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna. Hatur nuhun mitra tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.